Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lujeng tepang deui sareng channelna Sunda Sarisa di dua. Kawargi-wargi anu masih satia sasarengan dina konten Sunda Sarisa di dua. Alhamdulillah dina danget ieu simkuring bade ngawanokeun ku mangrupi bidangan sisindiran Sunda. Upami orang Melayu mah sok disebatna teh berbalas pantun, upami orang Sunda mah disebatkeun sok sisindiran. Sisindiran seueur pisan rupina, seueur pisan jenisna, ilahar sareng kahirupan urang sapopoe atanapi kahirupan sadedinten di masyarakat rupina mohon. Sisindiran teh aya cangkang aya eusik rupina mohonnya janten biasa dikuningakeun diwanokeun ka palawargi sadayana hatur hapunten rupina simkuring sanes ahli sastra sanes ahli budaya nanging ieu mah ku kabiasaan simkuring kitu tah mohon sok sepalguyon kitu tah samurencana teh nyata sok kitu sok sisindiran. Maka urang sangkeun dina sisindiran ti simkuring anu mudah-mudahan aya manfaatna oge biasa janten motivasi kanggo nonoman lebih khususna pangintennya ka para rumaja atau nanti para urang ka sakola gitu kan mohon. Sisindiran seurupina sakumaha karantos didugikeun tadi nyaeta aya sempalguyon, aya nasehat tanapi pitua, oge aya rasa gembira, panginten ngungkapkeun deui rasa gembira, oge aya rasa kasedih, aya oge rasa hanjelu atanapi hanjakal kitu tah mohon janten seueur pisan rupina. Di antawisna simkuring bade ngadugikeun sababaraha rupina jenisna panginten panginten tiasa kaudingan sisindiran anu kusimkuring dicandak sapertos ayeuna ieu misalkan nya di antawisna ye hiji heula. Puasa bulan Ramadan melikau keur buka rumasa loba sukudon dirilah mokot kudu sakta gitu panginten salah sanesna eta lawan eta rupina panginten biasa dilebetkeun kategori naon eta ngomong sisindiran teh oge aya anu salajengna mohonnya anu salajengna simkuring bade ngabikeun banjaran kawanayasa bari mulung sawat campoleh ganjaran di rumah kawasa pasti ka jalma nu soleh tah gitu. Itu panginten dina pantun religi pangintennya salah sawiosna. Oke seueur panginten dina pantun salajengna. Kesimpuring bari sabikeun oge dina pantun-pantun salajengna. Tah palargi kampung salajengna simkuring bade ngadugikeun oge mohon sisindiran tiasa diuningakeun di kalebet kana kategori naon. Salah sawiosna kieu. Di lembur ulin kapipir disuguhan oseng genjer. Cek batur kuring kumincir nu puguh kuring teh beger. Nah gitu mohonnya. Aya sagarupina mohon. Oke, sekelap deui nya urang sangakeun ieu. Simkuring motret-motret we kitu tah. Manglayang endah tempatna kasawang keur jeung manehna. Kahayang hirup laksana pemah kudu giat usaha. Nah, eta kan
termotivasi bangetnya. Oh. Sampai kitu we rupi namun. Salajengna mohon syukuring bari ngarupikeun deui ngarupikeun sisindiran nya. Pokona dina topik sisindiran Sunda. Pipiti loba eusina dukuh pacampur jeung nangka. Mimiti teu pirananya geus wabuh manjang tuluyna. Tah. Ieu mah painten pas painten nuju ngamitan kenalan paintennya. Mohon anu manjang dugi ka kiwarita. Eta teh mangrupikeun hiji gambaran rupina mohon kahirupan atanapi kegiatan, aktivitas atanapi realitas rupina mohon naon anu kajadian anu terjadi di sabudureun urang dina situasi kondisi waktu harita. Oke, diteraskeun simkuring aya deui. Gunung Guntur, Gunung Galuh, Gunung Padang, Matak Betah. Kudu tutulung kanu butuh, kudu tatalan kanu susah. Nah, eta oge mangrupiikeun hiji naonnya pituah atanapi hiji nasehat atanapi hiji ajakan gitu tahun. Eta dina eusina atanapi dina jenisna gitu. Oke, aya deui jenisna anu ngerasa hanjeluh atanapi ngerasa hadeul panginten teh. Naon satos kitu teh? Hiji pangintennya urang sakeun deui. Tangkal kawung, tangkal salad, digoreng, digieun obat. Bos, pamendingan cangkang namanya sepertos naon gitu komentar. Sepertos tiga iklan herbal. Tapi mas sanes tapi namanya salidenya orang cobian tangkal kawung, tangkal salad, digoreng, digieun obat. Hanjakal bumbet nolak, sing horeng jadi pejabat. Eta mah jigana panginten payus kondisina jalmi anu nuju kanjelu hanas panginten ditolak. Ternyata janten pejabat cenah. Tah kitu diantawisna panginten salah sawios contoh panginten anu kurang pada dibugar mangga kawan-kawan simkuring sadayana anu mikanyaan mikaresep mikalanggep panginten dina kabudayaan Sunda atanapi budaya parahyangan eta khususna panginten dina acara sisindiran Sunda. Mangga urang sami-sami diajar, urang sami-sami potret lah panginten mohon ya. Janten kedah nanti kieu naon anu eusina menudugikeun janten urang antun milari cangkangna atanapi kata-kata atanapi uraian anu baris di esra mainkan nu jelas mah pami cangkangna a eusina kedah a akhiranna teh mohonnya pami isina cangkangna i eusina panginten kedah i janten kedah payus ulah sampai ka ari cangkangna a maksana a i teh kakupingna dina akhirna seperti tadi kan banjaran kawanayasa. Nah berarti kan anu kakupingna akhirnya teh vokal a. Nah, bari mulung sawacapoleh itu seperti teh e gitu ta. A sareng e. Nah, eusina ge sami kena a sareng e. Ganjaran tinu maha kawasa berarti tak ada bentuknya salah sawios a gitu dina vokal akhir kakuping nanti pasti kak jaman soleh nah itu
Sepertos kitu rupina hapunten sakali deui simkuring sanes ahli bahasa sanes ahli sastra atau pisan ahli budaya nanging ieu mah karoresan simkuring hoyong diajar we eta-eta diajar sasarangan lah kitu sampean buat sadayana mangga sakali deui simkuring umaja hayu urang momole urang lanjutkeun ieu budaya Sunda dina naon bidangna dina naon jenisna mangga simkuring urang sasarangan wae kitu mohon hapunten anu kasuhun sali deui ka para pakar para ahli pemilih dina konten ieu dina nyangga kirana kirang pernah kirang pas oke kirang leres atau aya lepatna da hapunten mugi ageuna waktuna simkuring sejalik mundur rutina pun di channelna Sunda Sari 2 sedang ngaturkeun wilujeng insyaallah urang tepang dina konten salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.